lamun geus boga kahayang teu beda doang kotok nek kendok gara-gara pakan teu puguh teu masih nek pamajikan keur ngisi udah gagiraan bae woi geraan atuh heula ka gara-gara ngisang geus teh aing mah butuh ge nu hareup lain nu gurih atuh pamajikan urang hisang can anggeus dipangku dibawa ka Cirebon ditangkarakeun di usapan di tengahna oh jannati bari ditagukeun jantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun mantang nu ngajawab salam mudah-mudahan kabayar hutang anu amin pangkencengna berarti panggede tanaga sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala israh min Makkah ila baitil muqaddasi fi lailatil kubra wa arsalahu syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim al-ayah wa qala an-nabiyyu Muhammad bu'istu da'iyan wa muballighan wa laysa li minal hidayah wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ayyanfa'na bi'ulumihi fid darain wa yajibu ala kulli mukallafin ayyataqida anna Allah ta'ala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil isra al-qail sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin wal mu'taqidina biqalbin salim walhamdulillahi rabbil
walhamdulillahi rabbil wa qalal paribahasa buah kopo buah kopi buah gedang di sepanan ulah poho ka Gusti nu Maha Suci mudah-mudahan urang kabehan dirahmatan amin buah kopo buah kopi buah gedang di sepanan ulah poho ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang kabehan disyafaatan buah kopo buah kopi buah gedang di sepanan ulah poho kana ngaji supaya urang tambah-tambah keimanan buah kopo buah kopi buah gedang di sepanan ibu-ibu ulah poho kasalaki lumayan purah numpakan amis-amis nangka ngora dipesek aya esean amis-amis rangga ngora ngalehek aya lehoan pertama-tama anu paling utama ieu urang sadaya manjatkeun puja kalih puji syukur kadat Allah anu Maha Ghafur anu alhamdulillah urang sadaya kalayan ngalangkungan suluhi qadim jeung tan jiji hadisna dina beuting ayeuna disariung mungpulung dina ieu tempat alhamdulillah shalawat kali salamna mugi ya Allah kocorkeun ka junjunan urang sadaya Nabi besar Muhammad tegakantun ka kulawargina miwah ka para sahabatna katut ka para tabiin ajma tabiin tungdugi ka urang sadayana hadratal mukarramin para alimil ulama para kiai para ajengan para asatid para hujat bil khusus guru-guru urang sadaya anu ku kaula sangat dipihormat jeung ditedaduanna penghormatan anu paling istimewa disanggakeun ka segenap para panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu bertempat di kampung Bedeng aparatur pemerintah setempat Bapak Lurah beserta jajaranana tehilap ka Bapak Presiden pangtungtungna nyaeta Bapak RT aya RT na aya RT na aya nu mana jelemana eta RT Presiden pangtungtungna bener tah henteu gaji teh elok meunang diomongkeun pangsongkolna padahal eta RT loba kapakena betul apa tidak geus eta RT jelema gagah hidup RT geus bisi kaleman tehilap ka pengatur waktu pemindah acara garis nyanggeyeng protokil an lamun bikang protokil mun lalaki protokol jalan ge pan mang aya dua aya jalan tol aya jalan til para jamaah bapak-bapak ibu-ibu para pemuda para pemudi para santri sadayana rahimakumullah hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat sadaya samemeh kula ngomongkeun naon anu aya di sajroning ati kula nek nanya heula kanu hadir kabehan kira-kira kula nanya meunang tah henteu marah tah moal ambek tah moal ambekan tah moal modal urang ambekan lamun urang Bedeng ngagiling pare kira-kira anu pangheula na kaluar beasna heula tahuutna heula beasna heula tahuutna heula
huutna heula. Itu merupakan bahan iktibar, bahan contoh ka urang kabehan. Lamun sakira-kira ieu nu hadir ngaji can beres geus aya nu kaluar berarti eta ge huut. Bapak-bapak ngaji can anggeus laju kaluar berarti bapak-bapak huut. Ibu-ibu nage RT ngaji can anggeus laju balik eta RT huut. Lurah nage huut. Ngan lamun kula mah ngaji can anggeus laju kaluar teu nanaon, sebab kula mah nu ngagiling mah. Bener Bu, kayak penceramah nu kadua batur kula Ki Haji Asep. Ya mah kula malah atuh pas kieu ieu kieu ge can lempeng. Awas saya patok awas. Terus. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat sadaya. Sakabeh nabi jeung sakabeh rasul anu diutus ku Allah ka alam dunya pada intina ngajak ka sakabeh umat manusia agar supaya nauhidkeun ka Allah la ilaha illallah. Nu kencang, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la nafi'a illallah, la ilaha illallah, la darra illallah, la ilaha illallah, la mudilla illallah, la ilaha illallah, la mu'izza illallah, la ilaha illallah, la mu'tiya illallah, la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Teu aya pangeran anu hak wajib disembah angin wungkul Gusti Allah. Bapak-bapak sieun ka Allah sieun, ibu-ibu sieun ka Allah. Kasalaki henteu pamajikan saha eta? Coba sekali deui ya, itoh ulah culak cilepeh itoh. Ibu-ibu sieun ka Allah sieun. Kasalaki henteu. Kula nek nanya ka ibu-ibu, jawab dengan sejujur-jujurnya, jangan pernah ada dusta di antara kita. Ibu sok dangdan tah henteu. Sok dangdan tah henteu. Hari bapak-bapak teu elok. Pan sok dangdan mah di mana-mana ge bikang. Bikang boboh nek kondangan dangdan ka majelis taklim, ka pasar mulung tangkil amprekan bikang mah. Nyamangnya di ditu ieu mah di Padarincang. Oh di sarua bae. Berarti saguru saya bubur ngari kitu mah. Cicing ulah ngaganggu kula usaha ieu. Bener Bu. Di Padarincang mah Ibu, Masya Allah tabarakallah. Eta lamun nek kondangan mandina bae ge amprekan. Sabun Lifebuoy 3 beak kabeh. Bedakna macam-macam. Wardah, Mirabella, Fon, pipa, paralon dipake kabeh mah. Eta ngusapan beungeutna bage mah geus teu make leungeun. Make naon? Koas. Doang padegang martabak. Lamun nek kondangan. Laju mun balik kondangan ngacempreng bae ngomongkeun nu boga haja. Daharna teu ngeunah. Jeung teri doang. Aya nu kitu aya. Nu mana jelemana? Dahar jeung teri jeung endog diomongkeun ari amplop 5.000 teu kabel kaiskin. Aya nu kitu aya. Nu mana jelemana? Ngamplop 5.000 teu kabel kaisin anak tilu dibawa kabeh. Atuh babadog eta. Bu, balik kondangan hayang ih teu masih
ecewer ki cekupan itu cek salakina atuh dia teh kieu mah kieu bae ulah berhitung sagala atuh ka biasana dari hujan mah jeung galudugna ieu barang mantas ki nek nisan nyar panyuk eueuh kamana ieu panyuk eueuh reng hanapun motor oyok padawan bensin kabeneran cenah geus aya cayan horeng bensin atuh dipake ngisang ngabaplak barang pas penting-penting mati lampu kasalakina ka coba geus pegas nek di oboran ku atuh amat cenah ieu atau barang doboran ngacuk lupa bu awas atuh lamun kula nyelukan anakku jawabna kah ini supaya aku jeung kecerekna sekali deui bu ieu teger urang dieu banyak ditambah lamun dicelukan nembalanna naon sababna lantaran bikang boga nu beukang pamuda cicing moal ngarti urusan mesmen lamun lalaki dicelukan nembalanana kulan sebab lalaki mah sok ampul-ampulan naon oh di luhur dia masuk ka mana-mana mah ari Allah teh saha Allah teh alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma Allah teh alladzi cek santri araya mang santri araya iya urang mang jadi santri untung tante mang untung tante jadi santri mah ibu panguntung-untungna santri mah eueuh karuet belok mikiran beas mahal belok mikiran bensin naik nu penting wayah ngejo aya bener mang santri mah boh nek nganjang tebuka minyak rambut make sampo ge jadi nganjang make sampo tereh deukeut ka imah bikang hujan lagetna atuh huluna ngabudah laju pancek bikang mang jojong bae ari keur reuseuh mah ulah wakang nganjang kuku mah ge mang kula cicing di pondok mang eta urang di pondok dahar jeung dina nampan dahar jeung dina loyang dahar jeung dina daun leungeun nu kumaha bae aya tuh nu sagede cau muli aya nu sagede cau ambon aya nu karak cenang bae leungeunna aya nu karak petus bae cenangna jadi masa kurang kuyah mah saeutik ku cenang bae laju karasa bae nu karak ngoplok bae kulitna aya disangka mah kulit bawang dihakan kurang tapi urang cager bae alhamdulillah geus santri mah daharna bae ge ibadah lantaran geusan ngajina ibadah lil wasail hukmul maqasid hidup santri atau hidup jeung samae namanya Masya Allah beres dahar santri teu mikiran nampan sampuluh ka mana-mana los lantaran budak ngaji mang bisi katinggaleun beres ngaji beuteung ngarawak deui siuk beas asupkeun kana tomo tejo asak nampan karek disiar barang penak horeng aya teh kotokan disebor tai kotok leungit aya najisna asupkeun sangu kabina gabrus ba jeung dokter ih santri jorok dahar dina nampan loba kumanan weh dokter nyanyahoanan kuman ge modar ku kejo panasna bener mang pan urang mah santri boga patokan la takdiro kullu syai'in minal kainati bitabihi cek santri mah la linapil jinsi sama sakali makhluk mah teu ngabogaan tapak gawe naon-naon ngandung hati susu nah dia biasana susu mah sok aya tutupan tutup nanti nu aya pimpilan teh bener mang susu moal bisa nyegerkeun kuda teh susu nu nyegerkeun adalah Allah bener seuneu moal bisa nutungkeun kuda teh seuneu nu nutungkeun adalah Allah betul golok moal bisa ngaraheutkeun kuda teh golok nu ngaraheutkeun adalah Allah sangu moal bisa nyeubeухkeun kuda teh sangu nu nyeubeухkeun adalah Allah ari ceuk Allah kudu cager mah cager bae alhamdulillah eta ceuk pendapat golongan ahli sunnah wal jamaah beda jeung pendapat golongan Mu'tazilah
Ja kadang-kadang Bu dokter nu nyahokan obatna paehna stroke. Dokter nu nyahokan obatna paehna jantungan mah. Tapi coba deuleu nu edan di jalan. Nu edan telok make baju. Can pernah kula deuleu nu edan asup angin. Sugan aya nu edan ieu jeung nu edan itu silih kerokan. Jeung nu edan ieu ka nu edan itu dia edannya, dia ge edan sarua mah. Padahal hayu kita coba hadirin. Nu edan barang hakan mulung tina wadah runtah, betul. Nginumna tina cai kocomeran leres. Ari cek Allah kudu cager mah cager bae. Geus urang jadi santri mudah-mudahan diberi ilmu anu manfaat ku Allah. Amin. Iya robbal. Iya robbal. Cek santri lapan alati kalimah isi mausul. Setiap isi mausul ngabutuhkeun kana silah. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamiri laikin mustamila. Silahna isi mausul lapan alati adalah lapan khalaqa. Al mausul ma'a silatihi bidwatil mustaq ka'annahu qala ay al khaliqu Allah tedat anu ngadamel 7 lapis langit, anu ngadamel 7 lapis bumi, anu nyieun perkara di antarana langit jeung bumi eta kabeh kenging damel Allah. Langit luhureun urang menang nyieun saha? Bu, menang nyieun saha? Di langit aya bentang teh aya. Indah tah henteu. Ku saking indah-indahna eta bentang sehingga sok dipake ibarat ku pamuda urang bede ketika sedang dilanda asmara, galau hatinya, dia rayu kekasihnya, duhai kasih wajahmu indah seperti bintang, padahal jarawatna segede kaca api. Ku cinta mah eleh bae, bener mang? Ku cinta mah eleh leres Bu. Iya nu hadir di dia cinta kakang teu Nabi cinta. Bogoh kakang teu Nabi bogoh. Ari kakula. Cinta kakang teu Nabi cinta. Bogoh kakang teu Nabi bogoh. Ya Nabi salam. Ya Rasul. Ya Habib salam. Salawat Allah ya Nabi. Ya Rasul salam. Ya Habib salawat. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin ya robbal. Langit teh meunang nyieun Allah. Di langit kahiji Allah nyiptakeun bulan. Di langit kedua Allah nyiptakeun planet Merkurius. Atawa ceuk ulama ahli falakiyah dingaranan Atorid. Di langit katilu Allah nyiptakeun planet Venus atawa Zahra. Di langit kaopat Allah nyiptakeun planet matahari atawa Syams. Di langit kalima Allah nyiptakeun planet Mars atawa Marikh. Di langit kagenep Allah nyiptakeun planet Jupiter atawa Mustari. Di langit katujuh Allah nyiptakeun planet Saturnus atawa Zahlun. Pokona mah dimulai bulan datang ka Saturnus eta kabeh menang nyieun. Bumi menang nyieun saha? Urang menang nyieun saha? Berarti urang teh kudu syukur ka Gusti. Urang teh syukur hadirin sadaya. Ku Allah dijadikan makhluk anu excellent. Ku Allah dijadikan makhluk anu sampurna. Ku Allah dijadikan makhluk anu gagah. Saha urang? Urang teh manu. Urang teh jelema. Bu, kula si Miftahul Ulum sakieu kasep tah henteu. Kasep tah henteu. Alhamdulillah. Ngaran-ngaran lalaki kabeh ge kuaset.
lalaki make peci pantes tante, lamun embe make peci jonot. Ibu-ibu sadayana garulis buukna ngagaling buntang tarang lancah mantrangan halis kajeler pae so caki-caki pipi kuwung-kuwungan bibir belah kadaton gadong-dong sapoto beheung kendi jubur ka biola ditis ka jantung sajaksi ditilik di gigir lenggit ditetep diharap siap disawang kitu kang lenjang gurih tukang tahu bulat hasil bikang KBG garulis mang. Ibu-ibu awewe make tiung pantes tante, lamun meong make tiung rongot bener mang. Ngan ieu tiung mang kiwari macem-macem, aya tiung tsunami, aya tiung anu dibelitkeun kana beheung tiung ini ke kos Herawati, aya tiung anu langsung ngahijikeun baju, aya tiung langsung ngahijikeun baju dipake ku nini pan pihewan. Kabeneran nini teu make kutang. Kadola ku pamuda, ceuk pamuda nini leungeunna opat. Oreng mah susu dua ngagablek. Urang syukur ka Gusti Allah dijadikeun manusia, dijadikeun jelema. Bu tapi kalimatan anu paling gede hadirin diayakeunana Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hadirin sadaya mamawa 3 perkara. Bejakeun taulah ya nu 3 bejakeun taulah. Nu kahiji syariat, nu kadua torekat, nu katilu hakikat. Ayo bareng. Kangjeng Rasul mawa 3 perkara. Nu kahiji syariat, kadua torekat, katilu hakikat. Sakali deui dititah deui. Kangjeng Rasul mawa 3 perkara. Kahiji mawa syariat, kadua mawa torekat, katilu mawa hakikat. Lumayan Bu jeung oleh-oleh bener Bu. Panke ibu bisik baliknya ditanyakan ku salaki. Not. Geus di mana cenah sia? Oh, geus pengajian. Di mana? Di Bedeng. Saha nu ngajina? Orok pada rincang. Saha ngaranna? Oh, atuh ngaranna malojor henteu pondok Miftahul Ulum. Asep henteu sedang we sakitu. Bu, engke pan ibu ditanyakan ke ibu, lagi eta kiai teh ngomong naon? Jawaban ngomongkeun 3 gitu. Ulah ieu mapan kadang-kadang urang makana ngaji teh hawana sangheup bener teu? Ieu urang mudah-mudahan sing kaasupkeun kana pengajian amin. Iya robbal eta ngaji untung tah henteu. Lamun ngaji jelema diukna deukeut jeung kiai eta ibarat emas mah 24 karat. Lamun anu rada anggang eta diukna 18 karat. Aya nu rada jauh jasa eta mah 5 karat. Aya nu ngadengekeunana di imah we bari ngedeng. Eta mah sakarat teh. Aya nu sakarat aya. Mudah-mudahan urang kaasupkeun pengajian amin. Iya robbal. Naon eta syariat? Syariat eta amalul Islam, pagawean urang anu agamana agama mana diantarana pagawean urang hadirin. Tadi kulurah urang geus diomongkeun pagawean urang diantarana naon? Nyaeta eta salat diinstruksikeun ku Allah langsung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Waktu Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun hadirin.
Bu eta Nabi Muhammad mang sababiahna diisrokeun jeung dimirajkeun aya macam-macam pendapat ulama jeung sebagian ulama anu mantap Kanjeng Rasul diisrokeun jeung dimirajkeun lantaran ketika harita manusia krisis mental krisis akhlak loba anu poho ka Gusti Allah loba anu mancawaga jelema-jelema teh ya naudzubillah min tapi cek siji kaul deui aya nu ngomongkeun nu mantap Kanjeng Rasul diisrokeun jeung dimirajkeun lantaran waktu harita Kanjeng Rasul keur aya dina sedih dina nalangsa sedih ku sabab naon nalangsa ku sabab naon lantaran Kanjeng Rasul ditinggalkeun ku dua sosok anu benar-benar berjasa bikin Kanjeng Rasul. Siapa dia? Yang pertama adalah Abi Thalib mamangna Kanjeng eta Abi Thalib jawara pilih tanding kaceluk aun-aun kakoncara ka jagat raya urat kawat tulang besi bulu kelekna gobek bulu kancut pecut bulu bintisna keris si Bambang Saswatama eta Abi Thalib teh nya mamang Kanjeng Rasul nya pembela Kanjeng Rasul sehingga Abu Jahal CS nek karoga hala ka Kanjeng Rasul dihalangan ku Abi Thalib hadirin sadaya hiji tah Kanjeng Rasul dikantunkeun maot ku Abi Thalib nu kadua Kanjeng Rasul ditinggalkan maot ku saha ku bojona ku istrina ku pamajikanana siapa dia Siti Khodi bu Kanjeng Rasul manusia biasa kakenaan ku arad basyariah tapi sifat kemanusiaan anu aya di Kanjeng Rasul moal mantap kurangan kana pangkat Rasul anu luhur hadirin sadaya Rasul ditinggalkan maut ku istrina sedih kira-kira urang bedeng ditinggalkan paeh ku pamajikan sedih tante senang sedih tante sedih mantannya bu eta salaki ibu sokereng tante lamun salaki ibu wala ulah dilawan meneng keneh kieu bae salaki ngomong bedakeun tau lah ieu kakak ku kabina-bina ieu urang anak geus salapan nu salapan teh teu meunjeun nyusuan kana kula lamun kakak galak bae ka kula kuari mah kieu bae ieu nyusuan anu kasalapan ulah ku kula ku kakak bae kira-kira urang lalaki kuat henteu nyusuan anak kuatro bener gitu mantan heh bapak-bapak lalaki eta urang bikang eta ibu-ibu bikang mah ulah sok dicarekan bikang mah lamun dicarekanan laju pun laju mew laju nyeri teuing moal bisa pekera serahkeun talak pilu najan kokoso dan paeh teu panah barisan bikang mau lasok dicarekanan kududa kumaha usapan jengkulkeun hari deugeuh mah bener bu lantaran bikang mah teu sarua jeung lalaki mang bikang punten bu ya otak kanan otak kiri otak belakang kabeh berfungsi mantap bikang mah tinggal sholat subuh datang ke jam 8 pagawean beres kabeh ngumbahan piring beres ngapel ngejo mandian anak makean anak ari lalakina kumaha opi jeung oko bener mang eta ge kopi menang nyeunkeun saha bikang uang urang malah lagi kabeh lagi ngadu-aduan bener mang lamun teu ngopi nyusu urang padahal eta ngepel kakuduan salaki tak pamajikan bu
ngeusuhan bener itu dah ngejo ngepel mandian anak makian anak hakan mau lalaki banyak bikang sagede kudu buru tuang ka salaki cek salaki ngeusuh kudu ngeusuh cek salaki ngepel kudu ngepel cek salaki masak kudu masak cek salaki nangkarak atau kudu online langsung tapi kang eta bener bu laju punten nu kieu teh naon ngaranna ieu naon ieu naon cenah bobato naon kieu ngaranna naon tarang eta tarang bikang jeung tarang lalaki mang beda tarang bikang mah wandel mantap bikang mah lamun geus ngarekan ka salaki narungtung bae bener tuh man di lawang hareup datang ka lawang burik curug nudi suhun putra kuatan salaki bakal main-main mantap tinggal dirikeun bae lamun aya salaki puluh ngapalogo ditanya hah eta lo bade carekan pamajikan aya nih gaya bu terus Kanjeng Rasul dikantunkeun pupus ku Siti Khodi kadina Kanjeng Rasul keur aya dina sedih kadina Kanjeng Rasul keur aya dina nalangsa eta Kanjeng Rasul diisrokeun jeung dimirajkeun direpresikeun dipiknikeun mantap urang eta atuh sakali-kali piknik dong ulah cicing bae doang mejikom sakali-kali bu ibu sok dibawa uling teh ku salaki betul lu mana salakinya atuh sakali-kali pamajikan urang bawa uling ulah ieu ari keur bebenean dibawa uling bae keur bebenean mamang baton dibawa uling lagi bu KBTS Batu Sawu waduh ka matahari kacarita keur bebenean barang geus kawin pamajikan titah mulung keong bae bener mah mantap sakali-kali pamajikan urang bawa ulin ka rumah sakit ka rumah sakit dihurung nih atawa dibawa ulin ka Ramayana Ramayana dibawa ulin ka Cilegon ka Ramayana sekali-kali pamajikan urang oh aing teh elok kapan kadang-kadang pas datang ka Ramayana hareupeun lawang ngomong kieu ka salakina kak sendal lalaan ka ulah anu cek salakina ulah dilande rusun jalan ka mushola ieu barang datang pan ka jero Ramayana teh tiis eta pan pamajikan ngomong kieu ka salaki kak naon cenah cebret ulah ngomong deui asik cenah ieu naon eta asik atuh hiji pake setrum da rusun pantai sakali-kali pamajikan urang bawa ulin bener bu ya kulah tanya ka ibu-ibu ya aya ibu-ibu urang beneng ka salaki nyeluk ngaranana misalkan salaki ibu ngaranna Hasan ditelepon kacong aya kacong aya nu mana jelema ieu ampun kacong atawa salaki nyeluk ngaran pamajikan we sunina aya salaki nyeluk ngaran pamajikan aya we nu mana jelema eta lamun salaki nyeluk ngaran pamajikan eta rezekina ku Allah ditahan 40 poe eta lamun salaki nyeluk ngaran pamajikan lamun pamajikan nyeluk ngaran salaki eta rezekina ku Allah ditahan satahuneun lamun salaki jeung pamajikanna teu saling ridho lantas solusinya bagaimana? Gampang panggil dong suami kita dengan kata-kata manja ya bener gitu salaki penyeluk apa bagikan ada apa beb mantap kan eta atuh les deui teh buka urang ieu ari keur bebenean buatan umi abi barang geus kawin beuheung dia aya gitu aya pamajikan
pot ditahin kopi ke salah ngasuk tuh disangka gula orang memecin ngagunya ngan gula mereka kalau laki sok tepati eta sok kadang-kadang lalaki teh sesehoreun kuatan nyawer artis organ tunggir organ apa sih tunggir eta lalaki teh kuatan nyawer artis organ tunggir yang digoyang-goyang yang dangdut cakawak air itu aja cek ulama ya kak ya daripada nyawer artis organ tunggir mah mending kena nyawer pamajikan cocok ente pamajikan urang bawa ke kamar resingkeun urang diresingkeun mah ulah make naon-naon pah joget urang pancek salakina arik sis oke tulah semongkok pamajikan joget salakina nyawer mantep eta asal ulah kadeuleuk ku anak ulah ieu mah pamajikan joget salakina nyawer anak nu ngadoblangan jeung anakna abah edan abah terus dongam cek kasih dongam terus di mana dia terus dongam cek tajan terus sore kene bisa subuh terus datang kaman datang kana edan hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eta Nabi Muhammad kang ketika diisrokeun tumpak naon halo tumpak naon eta buruk sagede naon tadi segede buruk segede naon bang oh bener bang segede buruk daripada ngomongin pawal himar wadinal bigol himar teu nyaho bigol teu nyaho segede buruk eta buruk mang jangjangna sabaraha sakitu sabaraha jangjang buruk sabaraha jangjang buruk eta aya jangjang buruk aya dua isyarah kana syariat jeung hakikat eta jangjang buruk ngaji mah heula anak ngomong-ngomongkeun buruk bela ulah wakang ngomongkeun dohir jeung muawal mujmal jeung mubayan mutlak jeung muqayyad am jeung khos hakikat jeung majaz ngubeng kana hundas bener bu sakali deui jangjang buruk paraha jangjang buruk nu kahiji isyarah kana naon hah berakat banget kejo boy isyarah kana sare isyarah kana hake laju sikil ning bedeng pin sikil ta suku ta sikil wis pada bae onon eta suku buruk aya baraha aya opat eta suku buruk opat teh nu hareup isyarah kana Quran jeung hadis nu buri isyarah kana ijma jeung kias jadi patokan kita sedanten niku aja pas saking Quran hadis ijma lan kias laju eta ceuli buruk mang ceuli mudtoribal udunai niku plake-plek teu cicing eta ceuli buruk ku plake-plek teu cicing isyarah ka urang bedeng lamun urang hayang naon-naon kudu daek naon-naon lamun urang daek naon-naon insyaallah bakal boga naon-naon lamun urang boga naon-naon dek naon-naon ge tinggal naon-naon urang bener geus penting tiwari ngaji judulna naon-naon bu tapi lamun urang bedeng teu daek naon-naon atuh moal boga naon-naon lamun teu boga naon-naon atuh moal bisa naon-naon lamun teu bisa naon-naon dek naon-naon urang eta tina ceuli buruk kulit buruk mah warnana putih dan hideung geus kena air atuh mah hitam manis bener bang terus ya kulit buruk warnana kumaha putih
mah make hames putih pancek santri teh hames aya baraha aya 3 kapae tapae fe pe manaik pae naik hirup tiupkeun bae manuk fiil dina faqr di kata fel kata fak fae eta hames mah ati panitia ngonang kula pula coba geblek ge lagi ngacap ka kamar-kamar geus teuing lah nu penting mah cair we kula are teh kada jeung leutik untuk mah milik we ngan saya mah kula alhamdulillah milik laker gede mah ya alhamdulillah geus lamun urang bedek mere leutik ku kami lagi terus eta purok warna kulitna eta purok warna kulit putih isyarah kana agama Islam anu hak mantak ieu urang teh cicing di alam dunia nyekelan agama Islam alhamdulillah pae supaya ditetapkan iman Islam Bu di dalam perjalanan Isra man Kanjeng Rasul eureun dina 5 tempat dina bara tempat cenah kahiji di Madinah kadua di Madian katilu di Gunung Turisina kaopat di Betlehem kalima di Baitul Maqdis eureun dina bara tempat cenah kahiji di mana kadua waduh acak di mana hah di Tanjung hanya ada mana Rasul eureun di Tanjung eta mah ulung wah balik deh geus deui kula mah urang bade maca asa-asa ieu bener tah ieu nu hadir pambar asa kula majalain jelema kabeh dulur kabeh ge geus bisik aya urang bede kira kali waktu ulin ka Padarincang nya ulin ka Padarincang engke di Padarincang aya imah 2 tingkat boga mobil tilu mang eta imah tetangga kula jadi imah kula berbeda dari masjid eta sakali deui Kanjeng Rasul eureun di 5 tempat kahiji di Madinah kadua di Madian katilu di Gunung Turisina kaopat di Betlehem kalima di Baitul Maqdis coba ya bareng kahiji di mana kadua di mana katilu gunung mana di Gunung Turisina kaopat di mana hah aham Betlehem begitu saya mengalah tunggu aham ampun ya urang dia tebal-tebal kula ada kalimpang ya di Betlehem kalima di mana di Baitul jadi Kanjeng Rasul pertama eureun di Madinah ibunya ho Madinah nyaho teh pokona mah di Kemang kali deui oh mak meuli keneh hayang ka Madinah hayang mudah-mudahan sing barere nasib Allah amin iya robbal nu kadua Kanjeng Rasul turun di Madian di mana eta di Madian indah syajarati Musa disagigirkeun tangkal kayu urut istirahat Nabi Musa wa fihi isyaratun ila tabarruki bi athari sholihin eta teh isyarah ka urang bedeng teu naon ngalap barokah kana patilasan jelema-jelema anu sol urang bedeng sok jarah ka Banten osok sok jarah ka Cirebon osok sok jarah ka Suropatala osok sok jarah ka patilasan para wali-wali osok mantap pantas jeung munasabah Imam Ghazali ngomongkan dina kitab Ihya Ulumuddin kullu man yutabarraku bi musyahadatihi yutabarraku bi ziyaratihi ba'da wafatihi setiap jelema keur waktu hirupna bisa dipenta kabarokahan keur maotna ge bisa dipenta kabarokahan ku sebab daek ngajarahan mang hayang barokah hayang boga ibu muliakeun nu jadi indung masya Allah bu eta ibu sok eta reureun capek lalaki cucu bilana lalaki mah teu reuneuh aya gedua nu reuneuh
ibu sokreun tah. Sokreun heuh. Kan kira-kira eta ibu-ibu lamun reuneuh aya ganjaran teh aya. Lain lawanna. Eta ibu-ibu lamun reuneuh unggal poe ku Allah dituliskeun 1000 kabagusan. Alhamdulillah. Ibu-ibu lamun reuneuh ku Allah unggal poe dihampura 1000 kesalahan. Alhamdulillah. Untung dah henteu. Saha nu untung? Nu reuneuh. Nu teu reuneuh mah anda belum beruntung. Mantap cek ulama eta ibu-ibu lamun hayang gede ganjaran mending keneh reuneuh. Lamun hayang gede mantap ke osok nawaran kasal ke osok. Atuh sobat elok da baca doa ieu. Tawaran ku salaki urang. Nyabunya pan urang bakal lalaki ge. Lamun geus boga kahayang teu beda doang kotok nek kendok. Gagara pakan teu puguh. Teu masih nek pamajikan keur ngisi udah gagiraan bae. Woi, geuraan atuh heula ka jakarak nisang. Geus teh aing mah butuh ge nu hareup lain nu gurih. Atuh pamajikan urang hisap can anggeus dipaku dibawa ka Cirebon. Ditangkarakeun diusapan di tengahna oh jannati. Oh jannati bari ditanggukeun jantai. Urang sapa can beres. Bener Bu? Bu, pamajikan dicekel ku salaki muruluk dosa. Salaki dicekel ku pamajikan muruluk dosa. Mantake aya nu jomblo aya. Aya pemuda aya. Hei pemuda. Hei pemuda. Hei pemuda. Hayang kawin normal. Bener teu? Ngan awas teu mang ieu. Ulah kabejan ka pemuda ieu. Lamun nyiar pi pamajikaneun mang ieu ulah dina HP. Pati da matarang lega. Ya so you know ya. Lah lamun nyiar pamajikan ulah dina HP. Panti wari mah zaman naon? Zaman setan gepe. Zaman HP kiwari mah. Ieu pan anak-anak urang tadi ge cek palurah teh isuk-isuk ngome HP, dohor ngome sore ngome HP, penting ngome bahkan indung lagi oga efek nu diomean HP bae. Ya kan ibu-ibu urang bedek buka akun Facebook inces yang tersakiti koreng karena marudia air dibayar pancuari mamang zaman HP kegembleng dipoto beres dipoto pan update status ngariung luhur ya kiwari buatan ibu-ibu nek kaleuweung ya OTW akan berdua Masya Allah Mas. Zaman pankiwari mah beda jeung baheula mah. Ai baheula mah bu urang teh pan baheula Kang keur orok iimahan paling ngumpulkeun taneuh garing. Dikumpulkeun taneuh garing dicocok make sikut diihan. Dicolok jadi kue mamangkokan. Eta baheul laju pan lalaguana ke budak baheula beda jeung kiwari. Budak kiwari mah pan laguna teh cik ulah dusun. Dusun dasar buaya buntung tumpu. Ai pan baheula mah lain kitu. Bang kalimago bang bangkong sawah wahai tukang sarua beja guru sakola saban poe jarum paranti putri nugarelis lisung kadua luhur kapal raga geus datang ka raga bae lah jauh juga mah pasti mah lempal-lempong eta ngadup pipi jeung nu eta baheul laju pan baheula mah baheula urang mah nek ngaji teh listrik can aya bu di imah ngalot mamawa make minyak tah datang ka imah kiai pan make peci buah pakolot teh mata katutupan jeulik katutupan lehona ngaraca atuh hordeng imah kiai beak nusutan leho mah eta baheul ku kiai di pagahanana atuh alif-alifan alif jabar a ya jabar ya ay jim lam
lam jabar jalmin jabarma dal jer di pe iya jer pi per re jer pir dipi baca ceng aya jalma itu baheula beres gaji atuh can di pagahan abal jalun hawajud di pagahan pangheulana doa dahar Allahumma barik fima rozak wakina ada balik ngaji penting tuh obor minyak tanahna beak liwat kana tangkul gede aya kuntilanak nyisieunan atuh budak leutik hijib cantoga nu bisa doanya atuh langsung dibacakeun Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina adzabannar kuntilanak ge lupa cek kuntilanak arak ieu nyisieuna kalau aing dihakan eta baheul tapi pan kiwari HP na ge bararagus Android jeung Android ieu kiwari manteke mang lamun nyar pamajikan ulah dina HP pan dina HP aya kamera jahat profilna di foto pasangkeun gelis barang aslina dong gegetu itu coro-coban nyiar pamuda teh ulah dina HP bener teman bener teman dina HP mah kuase kadeuleuna barang aslina doang dugang matake awas mang niar bikang kahiji ulah di jalan lamun hayang leuleuh bikang geulis pertama deuleuh palebah hudang kees jeung kadua palebah ngaheujeun misi lamun eta hudang hees asli geulis berarti asli geulisna eta lamun ngaheujeun asli geulis berarti asli geulisna katos itu katos bu ibu keur anak nyerita tapi ketika anak lahir ke alam dunia kolot senang tante eta indung urang kana urang teh kuatan bari di ais ya inong anak raja orang kana tukang ojek eta ku indungna kuatan anak raja ngan eta ibu boga anak mending loba mending saeutik bener anak mending kana loba ulah kagok 30 boga anak 30 mantep hees di hareup 10 di tengah 10 di buri 10 nu maling moal maling asup begitu diintip ku nu maling lamun dicopot ke anak manulu daripada anak dua geblek kabeh ngan eta ibu kana anak hemat kanu gede hemat kanu leutik kabeh hemat atuh los anak teh jeung anak ulah hemat kanu gede hemat kanu leutik hemat kanu leutik contoh ya anak ibu nu gede tataekan kana tangkal listrik tataekan kana tangkal eta pancet indungna turun dia dasar dia mana karekelan berdua bapak dia tuh eta bapak nak bawa baik tapi coba lamun anak ibu nu leutik tataekan kana tangkal jambu kapendak indungna cek indungna nong ulun iya nong aekan bet baju na otot calana na otot di jero calana aya otot lamun kana anak anu leutik mantap anak kurang nu gede titipan ti Allah subhanahu didik pang supaya ngarti kana ilmu agam ngan ulama percaya di bedeng mah pamudana kana ngajina songkol kamu sholat buat baik pamuda urang bedeng mah kana ngajina kamu sholatna teureun alhamdulillah di dia aya pengaosan aya di dia aya pengaosan aya aya pengajian eta nu ngaji loba nu ngaji kana loba nu henteu loba nu ngaji loba nu henteu loba aruh eta ge nu ngaji sajuri nu teu ngaji ka mana dek ke panjuri bener bu ngan kiwari mamang nu rame eta ibu-ibu bae biasana ibu-ibu anu datang ka majelis taklim pangheulana nu sok naik macan adoman sasolawatan teh cek ibu-ibu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil sidana waqfir lana kama
salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo ya Robi bil salawe mah 25 sate kodok dicolok-colok awewe zaman ayeuna make underrok pondok-pondok ya Robi bil mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur ya Robi bil boboko wadah napetot papais teu dibitingan kabogoh kuring no peot di ais kalah ngisingan ya Robi bil wafir lana hayangnya tuh tejo beasna dipanggilingan boga minantu rada oplo mitoha ditampilingan ya Robi bil wafir lana kinin dina jubleg baju beureum dipoekeun nini rada gebleg rek dibeuleum teu daekeun ya Robi bil waghfir lana meuli SK kadungora buah batu dayeuh kolot wayahe esti nu ngora wayah nyatu di nu kolot ya Robi bil waghfir lana ya wasial misalkan cara guys aduh kalau macam lagu musik itu kalau eureun maka tadi kalau nungguan ieu mah geus kieu geus baru hari geus kieu deui bu diterusin namanya bu al-mukarram 3 juru main nama melit gitu nya geus kula malah sakieu bae kahati kula mah kahati alhamdulillah cek guru kula kieu ngomong nami bisi ceramah di hadapan jelema loba udah ditanya kahati tante kahati eureunnan atuh jaga kahati ya kahati tante pelet berarti cek guru kula kieu ngomong namang deh bisi ceramah di hadapan jelema loba udah ditanya kahati tante henteu eureunnan atuh nek naon teruskeun urang ngumpul kan hulang ngaji mah ulah kebal nu penting singkat padat balik mawa ilmu anu manfaat warakat teh berkat tos ieu masih kula masaki be mudah-mudahan aya manfaatna benerna eta yakin ti Allah salahna tina kabodohan kula billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh